Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anu ka 40 genep nanya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui. Kajati linduna sareng abdi nya Pak. Ceuk Jang Didin mangsa indungna geus ngaleos ka rohangan kamar. Nya hayu urang beri sakalian nganturan ka calon pi pambajikanan maneh teh ya geuning Din. Mohon atuh Pak, meungpeung aya keneh deui si Arisna. Da enjing mah cenah bade masantren deui eta si Aris teh. Kumaha? Rek masantren deui? Buat egang sugan. Kapanan cenah moal deui oge rek kawin bareng jeung maneh teh ya si Aris teh. Nah rek masantren deui geuning Din. Aya kaprayogian saurna teh Pak. Dina mangsana nikahan mah bade muli heula we samentawis. Bapana Jang Didin unggut-unggutan ari geus dibejaan kitu mah ku anakna. Ieu teh abdi mah bade ka sawah neng tina heula Pak. Cek Jang Didin. Nyarek naon Din? Bade ningala si Omo hawatos kamari oge didamel dugi ka asar nepi ka dudug sek asar karak beres Pak. Kumaha? Gawena si Omo nepi ka asar. Bapana Jang Didin nepi ka kerum. Sumuhun malih mah langkung asar oge. Kapanan sapertos bapak teu sadar eta si Omo teh Pak. Astagfirullahalazim. Nya Jung atuh tempo karunya bisa capeun. Jung Jang Didin cengkat tina diukna. Samemeh ngoloyor ka kamar ngarawel heula wadah cai paragi bekal digawe anu ditunda dina galar. Wadah cai dicician heula cai teko nepi ka 3 parapatna. Geus kitu mah kebat bae Jang Didin muru ka kamarna. Sanggeus aya kana sabaraha kedapanana, Jang Didin geus kaluar deui ti kamarna. Sarung urut salat oge geus diganti ku calana. Sanepina deui ka rohangan dapur, bapana Jang Didin geus teu kasampat. Keur mandi tayohna mah. Kadenge tina salat cai anu keur banjur-banjurkeun di kamar cai. Teu kungsi amitan deui, gura-giru bae Jang Didin ninggalkeun imahna. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Sanepina ka sawah anu upluk aplak. Nyawe ka sampah. Jang Omo masih keneh ngaduk-duk barang gawe. Lain Jang Omo wungkul anu kitu nate. Malah mah aya 2 urang jajaka anu liana. Anu tina umurna mah kabeh oge meh saentragan pisan. Can mulang mo? Tanya Jang Didin sanggeusna ngajantang dina galangan sawah. Deket Jang Omo anu keur antang barang gawe. Basa-basi heula sigana mah Jang Didin teh. Tapi ari Jang Omo nama batan nembalan teh malah tonggoy bae neruskeun barang gawena. Jang Didin teu kungsi tatanya deui da geus nyaho kana perkara anu jadi sabab musababna. Sanggeus nyengledkeun heula calanana sama tuurna. Jerut Jang Didin turun ka eta sawah sarta ngojeng ka ngadeukeutan Jang Omo. Yo nginum heula mo bisi tuhureun. Ayo nginum heula mo. Jang Didin ngasongkeun wadah cai. Kalayan teu kungsi ngomong heula sanggeusna nampanan wadah cai teh. Leguk-leguk Jang Omo nginum mending ngalek-lek. Kalayan sigan wahana ang pisan. Jang Didin gancang ngarebut deui wadah cai. Mangsa eusina geus meh ampir beak satengahna. Sieun dibeakeun kabeh sigana mah. Pikeun sakadapan mah Jang Didin timbang ngajantang neuteup Jang Omo anu keur gigideg siga anu miceun kalieu. Din
Antuk nama Jang Omo keluar sora kitu nate barijeng dibarengan ku gigisik sarta rada kurang karung neuteuk Jang Didin anu harita keur mencrong ka dirina. Alhamdulillah geus eling mo paroman Jang Didin siga nu bungah pisan. Batan langsung nembalan mah Jang Omo malah kurang kerung sarta rutret ka sakurilingan eta patempatan. Ye maneh teh keun aku tenung mo cek Jang Didin. Kumaha keun aku tenung? Jang Omo siga nu bingung. Teu talangke barabat we Jang Didin nyaritakeun itu ieuna. Malah mah perkara sarupa anu karandapan ku bapana oge teu poho dicaritakeun ka Jang Omo. Astagfirullahalazim. Jang Omo siga nu ruas ari geus ngadenge sagala keterangan ti Jang Didin anu samodel kitu mah. Tuh tempo si Ajang jeung si Pala oge masih kene ngaduk-duk barang gawe mo. Padahal mah bedug lohor oge geus lila kaliwat ieu teh. Cek Jang Didin bari tutunjuk ka jajaka anu duaan. Nya. Astagfirullah. Kudu kumaha atuh pipataeun urang Din? Tenang, tenang. Pan ieu urang mawa cai tambah ieu. Anu bieu diinum ku maneh teh. Hayu atuh sina diarinum. Karunya euy bisi leuseuh tanagana. Jang Didin timbang unggul. Geus kitu mah gura-giru bae Jang Didin jeung Jang Omo kukucuprakan. Ngadeukeutan dua jajaka anu masih kene ngaduk-duk barang gawe. Sanggeus diinuman cai anu dibawa ku Jang Didin. Antuk nama eta dua jajaka oge areling deui. Jang Omo nepi ka teu sirikna ngabudah nerangkeun sagarupana ka dua jajaka anu jadi batur gawena. Sarua pada ngarenjagna eta dua jajaka oge. Sanggeusna ngadenge katerangan kitu ti Jang Omo. Sarta sadar kana kayan dirina anu dina mangsa harita masih keneh aya di pagawean. Teu harayang deui aing gawe di sitina aing mah euy. Cek Jang Pala. Heueuh. Nahaon atuh ngadon disiksa awak mah nya. Edan pisan tah sitina teh. Jang Ajang milu ngengklokan. Sarua aing oge kapok. Untung aya si Didin euy. Jang Omo sarwana. Tah, kusabab anu ngaradapan perkara sarupa kieu teh lumayan loba. Wayahna we singarido mantuan urangnya. Pangmantuankeun mikeunan cai tambak kanu garawe gining tina. Ngaralepas tina pangaruhna. Jang Didin rutret kanu tiluan. Jang Omo jeung nu sejena kalayan haget pisan nyanggupan. Hasil tina wangkongan anu tiluan sapuk. Sanggeus salat asar rek daratang ka imana Jang Didin seja nyokot cai tambah anu rek diinumkeun ka sakur warga anu jadi batur gawena anu ngarandapan perkara sarupa jeung dirina. Geus kitu mah Jang Didin jeung nu sejena dancang bae marulang ka imana sewang-sewang. Kumaha Din Jang Omo teh? Sangurunyungna nu jadi anakna bapana Jang Didin anu harita kasampak keur maturan pamajikanana anu keur keprak-keprak popolah. Enggoning nyiapkeun pikeun bawaweun ka Jang Aris. Gura-giru bae mapag ku pananya. Alhamdulillah parantos sadar deui ayeuna mah pa. Temal Jang Didin kalayan paroman anu nembongkeun ka bunga. Syukur atuh ari geus kitu mah Din. Nya syukur atuh ari geus sadar mah. Celengkeungna indungna Jang Didin. Kitu teh ari leungeunna mah teu kungsi eureun ngarendos samara. Nanging punten ieu teh Pak, Didin mah moal cios ngiring ka Jatilindur teh Pak. Nah geuning make moal jadi sagarupa Din. Barabat we Jang Didin nyaritakeun wangkongan sarta naon-naon anu rek dilakukeun jeung tilu jajaka anu samehna ditulungan ku dirina. Yen manehna engke ba'da asar erek merean cai nginum ka pagawe-pagawe neng tina anu kapangaruhan. Oh nyapek bae atuh ari kitu mah alus kudu kitu euy.
sing gede kanya kasama teh Din. Nya bunga pisan pikeun mama nempo hidup aya mangpaatna kerja marea teh Din. Indung jeung bapana Jang Didin siganu langsung sapuk bae karena perkara anu geus jadi ancer-ancer ku anakna teh. Beuki sumanget pisan katempona teh pikeun Jang Didin mangsa asa menang dukungan tinu jadi kolotna teh. Para wargi sadayana gancangna ieu carita ba'da salat asar saluyu jeung kasapukan tina wangkongan basa tadi beurang nyawe Jang Omo, Jang Palah, Katut Jang Ajang pating kurunyung datang ka imahna Jang Didin. Hayang buru-buru sigana mah sanggeusna mawa cai tamba 2 wadah sewang teh guragiru bae jajakan opatan pating geredig kalayan sumanget pisan anu tangtuna oge sanggeusna ramitan heula ka kolotna Jang Didin. Teu lila antarana sanggeusna rupa-rupaning olahan di wadahan mah bapana Jang Didin oge ngagedig indit muru kalembur Jatilindu sejan nepungan sarata rek nganuhunkeun kana jasa Jang Aris anu geus nyadarkeun dirina ku cara mere tamba cai teh. Sanggeusna nyorang lalampahan anu meakeun waktu kurang leuwih sajam lilana. Antuk nama bapana Jang Didin nepi ka tempat anu dijugjugna. Nyilam jeung Kang Husna anu harita keur ngawarangkong di patengahan rada ngajenghok mangsa nempo bapana Jang Didin anu rebo ku babawaan teh. Jang Arisna aya teu Kang? Tanya bapana Jang Didin mangsa geus diuk sarengsina sasalaman heula ka pribumi. Teu aya, nuju aya ka prayogian heula cenah ka Palura Asep. Aya naon ieu teh meunina rebo kitu geuning? Tembal Kang Husna. Kituna teh bari jeung masih kurang kerung neuteup babawaan bapana Jang Didin. Kalayan teu loba basa-basi heula barabat we. Bapana Jang Didin nepikeun anu jadi maksud utamana pangadatang kadinya. Nyatana saja nganuhunkeun kana pitulung Jang Aris. Nyilam jeung Kang Husna nepi ka pating poloho mangsa ngaregepkeun caritaan tinu jadi semahna teh. Pangpangna pisan mah mangsa bapana Jang Didin nyaritakeun perkara nu karandapan ku dirina jeung ku puluhan pagawe anu buburuh di nengtina. Astagfirullahalazim. Asa ku tega-tega teuing nya ka batur teh eta awewe. Ceuk Kang Husna mangsa bapana Jang Didin rengse ngaguar carita. Nya eta atuh. Untung aya pitulung ti Jang Aris. Pun anak oge matak tengiring ka dieu teh nuju ngabagikeun cai tamba anu pamasian ti Jang Aris teh eta teh Kang. Nyilam jeung Kang Husna sakadapan mangan ukur silih lere tapi atra pisan aya kareueus dina sorot matana. Didin oge ari kawitna mah alimeun nyaurkeun ti sasahana eta cai tamba teh sigana mah diwanti-wanti heula ku Jang Arisna. Nanging ku abdi teh kataguh da teu aya deui jalmi sakti ari di lembur Jatilindu mah iwal ti Jang Aris. Cek bapana Jang Didin deui. Teu kedah nyarios kitu Kang. Eta mah pitulung ti Gusti we Kang. Tempas Kang Husna siganu kurang satuju mangsa anakna disebut jalma sakti. Sanggeus lumayan lila bapana Jang Didin ngawangkong jeung nyilam Katut Kang Husna. Antuk nama ngurunyung Jang Aris dina kayaan ngajingjing rantang. Ai geuning aya mamang tos lami mang. Jang Aris rada ngajenghok mangsa di imahna geus nyampak bapana Jang Didin teh. Bapana Jang Didin guragiru ngarawu ramo-ramo leungeun Jang Aris. Tuluy sirikna diciuman. Jang Aris mah gancang ngejatkeun leungeunna. Siganu era dikitu-kitu ku bapana Jang Didin teh. Sanggeus Jang Aris diuk mah kalayan siganu pohara pisan ajrihna bapana Jang Didin nunuhunan kajajaka anu harita keur diuk deket bapana. Jang Aris nepi ka ngahuleng mangsa bapana Jang Didin nganuhunkeun bari dibarengan ku alewoh nyaritakeun itu ieuna teh. Nya lain Jang Didin anu nyaritakeun ti sasahana eta cai tamba teh Jang. Ngan bapana Jang Didin we anu bisa neguh Jang.
celangkeungna Kang Husna mangsa nempo paroman anakna anu rada nembongkeun ka kuciwa. Di bejaan kitu mah Jang Aris timbang hulang-hulang deui sakedeung sarta anu saterusna mah unggut-unggutan. Sakali deui hatur nuhun pisan we Jang Aris kana pitulungna Jang. Ceuk bapana Jang Didin kalayan teu waleh rengku. Muhun sami-sami mang. Tembal Jang Aris dibarengan ku garo-garo teu ateul sagala. Wangkongan antara bapana Jang Didin jeung kulawargana Jang Aris lumangsung lumayan lilana. Perkara Jang Aris anu cenah mah rek indit deui masantren oge milu ka sabit-sabit. Sok sanajan ari nyilam jeung Kang Husna mah ngan saukur ungguk-ungguk buuk. Tayohna mah geus ngarti yen anu jadi anak nama embungeun kanyahoan alasan nu sabenerna. Pangna kudu nepi kaninggalkeun imah teh. Dina mangsa kaayaan alam geus mimitik koneng alatan kasebrot ku hibarna cahaya layung. Bapana Jang Didin guragiru amitan pajar teh rek nyimpangkeun heula babawaan ka calon besan sarta sieun kapetingan di jalan. Embungeun mangsa dititah meting oge malah ngasongkeun sagala alasan. Teu bisa terus memaksa keluargana Jang Aris oge ari bapana Jang Didin keukeuh kana pamadagana nama. Sanggeus amitan sarta nunuhunan deui pikeun anu kasabaraha kalina leos we bapana Jang Didin teh ngaleos ninggalkeun imahna Kang Husna sejamuru ka imahna calon besana. Para wargi sadayana mangsa wanci geus rek ngagayuh ka sareureum budak indung jeung bapana Jang Didin loba luhlah siga nu melang alatan nepi ka wanci harita nu jadi anakna tacan keneh mulang. Moal kitu ari meuting di babaturan mah si Didin teh Pak. Indungna Jang Didin netep ka salakina. Teuing teu apal, tapi da ari ayeuna mah biasana oge sok bebeja heula lamun rek nanaon teh. Tatanyakeun atuh ka baturanana. Geus peuting teuing ieu teh meula masih kena can mulang geuning budak teh bapana. Sakedapan mah bapana Jang Didin ngan ukur hulang-hulang. Tapi antukna mah teburung nyanggupan karena kamandang tinu jadi pamajikanana. Jung bapana Jang Didin cengkat tina diukna. Tapi bedo mangsa ngadenge sora panto anu ngareket. Alatan aya nu mukakeun. Teteh geuning anu ngurunyung datang teh Jang Didin pisan anakna. Ih, ari maneh geus ti mana heula Didin? Sok pimelangeun wae kolot kalakuan teh. Gerewekna indung Jang Didin siga anu keuheuleun pisan. Henteu langsung nembalan, gek Jang Didin diuk heula nyang hareupan kolot. Mesti mana heula Sardin, mun amplang-amplang ngan geuning ngablu teh. Bapana Jang Didin rada muncereng. Ih, apanan tos ngabagikeun cai tambah teh apa? Seueur anu katenung sapertos bapak teh. Untung dibatosan ku si Ajang sareng ku si Pala. Janten we engal-engal rengse Pak. Antuk nama Jang Didin nembalan. Atuh padahal mah tungtut we teu kudu sakalikeun ayeuna Din. Hawatos atuh Pak karaos ku Didin nyalira. Sakitu melangna geuning basa ningal kayan bapa nuju kitu teh Pak. Pikeun sakadapan mah kolotna Jang Didin ngan ukur silih reret. Aya benerna meureun caritaan tinu jadi anakna. Ari kitu kumaha? Geus beres dipayan kabeh ku maneh Din. Jadi leuleuy ayeuna mah bapana Jang Didin nyaritan teh. Parantos Pak. Alhamdulillah langsung daramang deui sadayana oge Pak. Nya syukur atuh ari kitu mah. Tadi Jang Aris teh siga nu ambekeun ka maneh Din. Eta meureun samarukna maneh anu ngabejakeun timan asalna cai tambah teh. Kumaha atuh Pak? Jang Didin siga nu kasieun.
geus dibejakeun ku bapa yen hidup mah teu ngabejakeun sabenerna ngan pedawe ku bapa kategu ngan ukur unggut-unggutan ari geus kitu majang arisna oge din nya. Alhamdulillah tuh ari kitu mah Pak meniruas di din mah panginten teh si Aris laras bendu ka didin Pak. Manes sieun kujang Aris di indungna Jang Didin nyelengkeung bari neuteup anakna. Sanes sieun mak isin didin mah tos seueur teuing kahutangan budi kujang Aris teh mah. Indung jeung bapana Jang Didin tibang silih reret bari unggut-unggutan mangsa ngadenge caritan anakna anu samodel kitu teh. Lumayan lila Jang Didin jeung nu jadi kolotna ngawarangkongna teh nepi ka antukna mah Jang Didin miheulaan amitan rek sare cenah pajar teh hayang ngareureuhkeun awakna alatan capek pisan. Nyajung atuh ari capek mah bapa oge geus asa cepel mata ieu teh din ceuk bapana Jang Didin. Teu ngomong deui jung Jang Didin cengkat tina diukna sarta saterusna mangojengkang muru ka kamarna. Didin karek mah Jang Didin rek asup pisan ka kamarna kadenge aya nu ngeuleuweuh sarta tekung sila oge ngurunyung saurang jajaka dina kayaan anu haheho anu tetela geuning. Eta jajaka teh tayalian Jang Omo. Jang Didin jeung nu jadi kolotna nepi ka pating curingan. Aya naon Jang Omo? Teteupna bapa Jang Didin siga nu kupinuh kapanasaran. Itu imah neng tina didaruruk din Kang. Tembal Jang Omo kalayan pohara pisan hari weus-weusna. Tiduruk kusaha Jang Omo? Indungna Jang Didin siga nu ruas. Ku para warga cuk. Waduh, hayu atuh urang nempomo, hayu ah. Hayu atuh urang kuring ge hayang. Katunduh jeung kacape bapana Jang Didin jeung indungna siga nu dumadakan sirna. Dagoan nyi akang oge hayang nempo ieu teh. Bapana Jang Didin ngareret kanu jadi pamajikanana. Indung Jang Didin timbang unggul. Geus kitu mah siga nu hayang paheula-heula nepi. Jang Omo, Jang Didin jeung nu jadi kolotna kalayan teu sirikna lalumpatan muru ka imahna neng tina. Eueuh. Waktosna kabujeng seep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.